Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepang deui sareng singkuring Astri Purwita dina sakilas warta. Gunung Semeru Bitu tanggal 4 Desember 2021 dinten Sabtu. Kira-kira jam 3-an WIB. Sarta ngaluarkeun awan panas. Kepala Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi Andiani nyebutkeun jarak ngageser mega panas di Gunung Semeru nepi ka 11 km. Awan longsoran panas nepi ka arah Kobokan di Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Tragedi Gunung Semeru 2021 ngabalukarkeun rupa-rupa masyarakat sangsara, khususna di 2 kecamatan Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Pambaruan data panganyarna pikeun Gunung Semeru dumasar kana data BNPB aya 8 desa anu katerjang, nyaeta Desa Sumberwulu, Sumbermuju, Pananggal, Candipuro, jeung Sumberrejo. Sadayana aya di Kecamatan Candipuro. Saterusna, desa sajena anu katerjang musibah Gunung Semeru tahun 2021 nyaeta Desa Sapiturang, Sumber Urip, jeung Oro-Oro Ombo. Aya di Kecamatan Pronojiwo. Sadayana aya di Kabupaten Lumajang. Samentara eta, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan jumlah jalma anu katarajang bituna Gunung Semeru ngalonjat jadi 5.205 jiwa. Samentara eta aya 1.300 urang di pangungsian. Jumlah korban Gunung Semeru anu cilaka aya 56 urang. Sareng sadayana kacatet sareng parantos dirawat di Puskesmas sareng rumah sakit anu caket. Palaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi jeung Komunikasi Bencana BNPB Abdul Nahari nyebutkeun jumlah pangungsian ngaronjat tina data samemehna 802 urang. Sakitu wae informasi anu tiasa kami sampaikeun. Jaga protokol kesehatan sareng kesehatan upami anjeun aya di luar bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.